Hayu ngadongeng heula. Jeng jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Saatacana abdi bade ngahaturkeun hatur nuhun parantos nyaksikeun episode kahiji. Ayeuna abdi di dieu Afzal Alfat ti kelompok 2 bade ngalanjutkeun episode kedua carita Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Lamun kitu mah ayeuna keneh kukuring rek ditepungan, cek Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kebat bae indit ngajugjuk ka karajaan. Ku Kanjeng Prabu tuluy ti aku anak dipernahkeun di hiji tempat sarta dititah diajar ninun ka tukang ninun. Teu lila oge Dayang Sumbi geus maher ninun kaen. Ku Kanjeng Prabu tuluy dipangnyienkeun saung ranggon anu luhur di tengah leuweung. Ari baturangan ukur anjing hideung nu ngaran Situmang. Dayang Sumbi teh tumbuh janten awewe anu geulis pisan. Kusabab geulis pisan, seueur pisan raja sareng pagelaran anu diusulkeun pikeun anjeunna. Nanging teu aya anu ditampi ku Dayang Sumbi. Seueur diantara aranjeunna anu berperang demi tiasa menangkeun hate Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tangtos ngaraos sedih kusabab seueur anu perang. Dugi ka akhirna anjeunna nyungkeun izin bapana pikeun ngasingkeun diri di tengah leuweung. Saatos dipasian izin ku bapana, Dayang Sumbi angkat ka leuweung sareng nyiepkeun waktos nginun. Sareng Situmang ngiringan Dayang Sumbi ka leuweung. Dina hiji waktos nalika Dayang Sumbi keur ninun, taropongna murag ka kolong saung. Lantaran seunggah kudu turun, pok bae manehna ngomong sorangan. Leuh, mun aya anu daek nyokotkeun eta taropong, upama awewe kuring bakal aku lanceuk, upama lalaki tangtu bakal diaku salaki ku kuring. Kabeneran pisan di kolong saung teh aya Situmang anu ngadengikeun omongan Dayang Sumbi. Eta taropong teh dicokot ku Situmang sarta tuluy dipikeun ka Dayang Sumbi. Karuhan bae Dayang Sumbi pohara reuwaseunana. Teu nyangka yen anu mangjokotkeun taropong teh anjing lainna manusa. Mangkaning manehna geus kedal ucap rek ngaku salaki. Dayang Sumbi rumasa geus kapalang kedal ucap. Kawas geus kitu katangtuan ti dewata. Manehna tuluy hirup paduduaan jeung Situmang. Sakitu wae carita ti abdi. Lanjutan caritanana aya di episode katilu nya. Dina episode 3 ieu aya rerencangan abdi sanevani anu bade ngalanjutkeun carita ieu. Carita episode kaopat nyaeta kahirupan Dayang Sumbi saatos nikah jeung Situmang. Hatur nuhun satacanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.